Sampurasun pamirsa sadayana, tepang deui sareng dongeng Sunda Liwung Teh Yeni bagian ke-13. Ulah hilap pamirsa sadayana, like, subscribe Liwung Teh Yeni. Sumangga urang lajengkeun deui. Liwung Teh Yeni bagian ke-13. Sora mobil asup ka buruan. Sri cengkat laju ngaringkang muru ka tepas. Rebun-rebun warji datang, mata beureum balas teu sare. Buu kusut paroman kawas rungsek. Mulih di mana Kang? Warji imut. Nabung bangun, lelempangan we di basisir, mapalerkeun hate inget wae kasih kasep. Sering ngahuleng tapi rasep, bet nyaresep, ninggal warji nu loba hijeu. Liwung Teh Yeni bagian ke-13. Ulah hilap pamirsa, like, subscribe, komen carita Sunda. Urang lajengkeun deui. Sri ukur wasak ngarenghap jero, mendem tu genah nu ujug-ujug nuntupan. Siram heula keun raksukan mah sakantenan ku abdi disusuhan. Sri ngasongkeun anduk, sedeng warji ukur unggek nonggongan. Gap leungeunna Sri kana baju warji nu ngalumbuk hareupeun pantau kamar mandi. Buiding leungeun Sri carucukan, hate ngadadak seseblakan. Allahu Akbar tuh kasepna ibu teh bet inget deui ka hideung. Deui-deui Sri ngarenghap panjang, nyingkahkeun bang balut, meureumkeun panon sakedapan, nusap dada neger-neger maneh. Liwung Teh Yeni bagian ke-13. Ulah hilap pamirsa, like, subscribe, dan komen. Kusrot baju warji diseuseut, dikucek dibersihkeun, dipeureut. Baju ragag tina keupelan. Jantung ratuk nempocai, pameuretan jadi beureum karasa leueur. Kolebat kalangkang orok ngacorelat tina lalembutanana. Tegerkeun abdi Gusti, abdi seja ikhlas nampi papas teh. Geter rasa marengan ragrag cisoca. Liwung Teh Yeni bagian ke-13. Ulah hilap pamirsa sadayana, klik, subscribe, tekan loncengna carita Sunda Liwung Teh Yeni bagian ke-13. Urang lajengkeun deui. Dampal baseuh ngusap pipi, bau hanyir kaambeut tina dampal nu sabunan. Dampal leungeun diambean,
Baju Warji dicokot deui tina ember pamilasan, diilikan diambe deui. Kunaon Mung, aya naon? Sri ngarenjak sabab Warji geus nangtung tukangeun manehna. Raksukan akang bau hanyir, dipeureut beut sapertos tilas kagetihan. Di mana akang teh? Liwung teh yani bagan ka-13. Ulah hilap pamirsa, like, subscribe, komen, sareng tekan lonceng. Ayo urang lajengkeun deui. Sri netep seukeut, sedang Warji miceun beungeut. Tiba sisir ngabumbang, wajar mun bau lauk mah tuh peuting bebeuleuman jeung barudak. Na bau hanjirna asa teu ilang-ilang, yeuh ambung panengan abdi. Nah beut napel kieu bauna. Paroman Warji robah numputkeun Rusia. Ah, rarasaan meureun. Leungeun Sri diranggem diambean. Warji ngahuleng hate leutik nangaku. Tuh naha badan akang ge beut sami bauna, bersih teu siram teh Kang. Sok jijeunan wae ai taeun teh Mung, puguh bau sabun disebut hanyir. Warji jengor najan pikirna ngait kana kajadian peuting tadi. Nyumputkeun semu inggis katangen dosana. Rek beureum akang mah tunduh. Warji ngaleos teu hayang papanjangan, diperek-perek ku patalekan. Wanci nyerelek sabulan geus kaliwatan, ngan keur Sri mah awak Warji anger. Anger kaampe bau hanyir najan cek batur mah teu kitu. Usaha Warji beuki maju, geus muka cabang di ditu. Di dieu jeung beuki ka Jojo. Usahana geus kana naon bae. Liwung teh ini bagan ka-13. Ulah hilap like, subscribe, carita Sunda. Ayo urang lajengkeun deui. Unggal pausaan pada alianu nyekel nyaeta ku dulur-dulur Warji. Geus langka aya di imah sabab alesan ngaroris pausahaan atawa boga kasab nu lian jeung adena Sri taradaek openan. Ce niatan hajat teh beres da ayeuna mah. Abdi sono kasih kasep ku hese palerna. Pasti atuh nyi daapan indung ka anak. Tah kiriman si kasep ku Yasin beres hajat. Kumanyai we waktu mah asal rengse nu 5 waktu. Urang lakukan deui. Kitu wungkul je. Yat
yatim mere nyaho ka Sri Prakanana tek tayang kalimat uleud niat Sri nedakanu kawasa hayang tepung jeung anakna najan ukur dina imena. Liwung teh yani bagian ke-13 ulah hilap like, subscribe, dan komen kalian sekarang. Ayo. Bismillah. Rengse Isa ngadeg hajat. Seret hordeng jandela sada dieserkeun. Sri teu kebak. Tuluy ngareret ka lebah sora. Hordeng teu obah. Asep Ibu Sono. Bismillah. Hajat dimimitian. Sarengsena teras ngaos. Panto pangkeng aya nu ngetrokan. Teu ngalaan mukena Sri muru ka lebah sora. Panto dibuka. Warji ganteng bari mencereng. Ulah sok leket teuing ibadah teh tuh. Hareudang akang matak naon ditajuk ka itu rek babacaan mah. Liwung teh yani bagian ke-13 ulah hilap like, subscribe, tekan loncengna kangge sarita Sunda. Sri undur nempo warji nu tara-tara kitu peta. Panon molotot barung paroman ucei. Ngemu amarah ari akang kunaon sasarige. Lanjutkeun deui. Sasarige ari akang kunaon sasarige pan sok sareng netepan sareng ngaos teh. Pokona isuk pageto mah ulah panas warji ngagedig ninggalkeun Sri nu olohok. Urang lajengkeun jadi pamirsa. Tulus muru ka tukang bare ngabantingkeun panto satakerna. Astagfirullah akang anca kotina dulur. Hatur nuhun tos ngiring nyaksen carita Sunda karangan teh ini si Liwung. Ya antos cak dongeng salajengnya Liwung teh ini bagian ke-14. Hilap like, subscribe, tekan tombolna kangge carita Sunda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.